Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Riah Nurianti ti kelas 10 IPS 2. Di dieu abdi bade ngadamel video tentang cara mengantisipasi virus corona atau COVID-19. Jeung ayeuna abdi bade ngajelaskeun heula naon eta virus corona teh. Virus corona nyaeta virus anu asalna ti Wuhan, Cina. Tapi lila kalilaan virus ieu teh nyebar ka negara-negara lain, termasuk ka Indonesia. Tah ayeuna di Indonesia teh keur rame-ramena virus corona. Terus di dieu abdi bade ngajelaskeun cara mengantisipasi virus corona ieu. Kahiji, arurang kudu sering ngumbah panangan nganggo sabun anu ngandung alkohol, abe si virus eta teh paeh. Dua, urang kudu jaga jarak atau social distancing. Kusabab lamun manehna batuk atau bersin, manehna bakal ngaluarkeun tetesan cai anu bisa jadi ngandung virus. Tah urang teh kudu ngindari si tetesan cai eta. Jeung urang we kudu jaga jarak minimal 1 meter. Katilu, urang kudu nganggo masker lamun urang keur gering supaya henteu nyebar eta virusna. Tah eta cara mengantisipasi virus corona. Di dieu abdi cuman nyebutkeun babaraha doang cara-cara mengantisipasina, tapi masih loba keneh cara-cara nu lain. Terus abdi bade ngajaskeun cara ngajaga kesehatan diri. Nu kahiji, arurang kudu ngajaga pola makan, lobakeun nginum cai bodas, ditambah nginum vitamin supaya awak urang teu babari gering. Jeung urang oge kudu loba istirahat. Terus urang oge kudu icing di imah ulah mamangkatan ka mana-mana. Jeung arurang icing di imah oge kudu lobakeun aktivitas ulah icing doang. Tah eta babaraha cara mengantisipasi virus corona. Jeung semoga urang oge dibere kasehatan, dilindungi sareng dijauhkeun ti virus corona ieu. Sakitu wae video ieu, kurang lebihna abdi minta hampura. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.